ku ibadah nu sifatna abdun nikah. Pan ibadah teh kabagi kana tilu, jang aya ibadah wegah, ibadah nyaah, aya ibadah ngeunah. Ibadah wegah sifatna kana salat hoream jasa, bener teu? Bener. Kana ngaji hoream berjamaah, Hoream silaturahmi, hoream ibadah wegah. Aya ibadah teh ibadah nyaah, sifatna infak sedekah rejeung jariah. Bener teu? Coba sok dina pesak boga duit 50.500 perak, aya weh koropak liwat kira-kira nu diasupkeun nu sabaraha? 100. Geuning saking kukoret baru 500 perak. Hayang beunghar teu? Hayang beunghar teu? Hayang. Sing daek soda, sing daek barang ben, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hormateun jisim kuring sadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, alladzi lam yuzkar ismuhum, wabil khusus kakersana al-mukarram guru urang sadayana, pimpinan pondok pesantren Miftahul Khair kersana al-mukarram Kiai Haji Miftah Farid miwah keluarga, li ta'ziman wa takriman bi ulumihim, urang doakeun ku urang sarerea para kiai, para ajengan, guru-guru urang sadayana anu selalu istiqomah ngawurukan ka urang sarerea, mugi-mugi aranjeunna ku Allah
sing diparanjangkeun yuswana, Amin. tambih-tambih manfaat ilmuna, Amin. tambih-tambih barokah milik rizkina, Amin. soleh-solehah putra-putrina, Amin. kalayan husnul khotimah dina wafatna. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. alamin. Kapayunan jami'il mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat, santriyin miwah santriawati, tekakantun para alumni anu sami-sami puji simpuring sangat-sangat dipihormat insyaallah urang sararea allazi rahimakumullah. Ngalangkungan kudrat iradat Allah, alhamdulillah dina ieu wengi urang dikersakeun tiasa ngariung mungpulung bongkok ngaronyok hempak merbayaksa dina raraga mintonkeun kualitas iman ka Allah Rabbul Ghafur kalawan wasilah li thalabil ilmi. Urang ngajerit ka Allah nu maha suci, urang sami-sami muntang saraya ka Allah azza wa jalla. Ya Allah, kalawan wasilah ieu riungan mugi-mugi urang sadayana ku Allah sing diistiqomahkeun dina ibadah, amin. Amin. Sing disalametkeun tina pirang-pirang wabah, Amin. anu nembe rumah tangga sing sakinah mawadah warahmah, Amin. sing dipaparinan keturunan soleh soleha, Amin. sing digampilkeun milik rezeki anu barokah, Amin. kalayan sing aya nasib angkat ka Mekah, Amin. tiasa tawaf murilingan Ka'bah, Amin. tiasa sa'i antara Safa dan Marwah, Amin. dina nalika maut sarerea sing husnul khotimah, Amin. kenging rahmat sareng syafaat, amin ya Allah ya Rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikthiru wa ghali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sakali ngaos sholawat, insyaallah Allah ngalungsurkeun 10 rahmat. Amin. 10 kali ngaos sholawat Allah ngalungsurkeun 100 rahmat. Amin.
100 kali urang sarerea maca sholawat ka Kangjeng Nabi, Allah ngalungsurkeun 1000 rahmat. Amin. Ketika lisan urang mampu maca sholawat ka Kangjeng Nabi alfa marroh alias 1000 balikan, la yamutu hatta yubasyara lahu bil jannah. Wallah orang tersebut mual wakati mautkeun sehingga mautna insyaallah bakal menangkeun kebahagiaan surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya ceramah teh ngadak-ngadak ararat teh ti korok teh. Biasa. Make aya batuk deui heueuh. Yos ya ceramahna dibarengan jeung batuk Yos. Yos. Keuna batuk nage batuk bisnis. Bingung teu mangih tungtung susah manah taya hinggana kudu kumaha ya nyarita. Dipayuneun para kiai atuh dipalih kenca aya pun guru. Bingung ieu teh. Hari henteu da kajurung pubutuh. Matak ngesang-gesang ge maksakeun we ieu teh. Mudah-mudahan salametnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muratibul Auqat nyebatna ka jisim kuring make aya ngaran cepot muda. Kangaran-ngaran cepot pan dalam dunia wayang beungeutna teh beureum. Parihuntuna ge hiji bener teh? Benar. Ari ieu mapan katempona ge kasep. Alhamdulillah. Sing pangnempokeun ieu mubalik kasep teh. Asep. Yang benar. Kasep teh. Asep. Nu nyebut henteu berarti lolong. Pangapunten kasepuhan wabil khusus ka kersanapun guru jenengan asli mah Jen Rahmat Nur Khalid. Jen Rahmat Nur ising geunaheun atuh make kho. Jen Rahmat Nur Khalid. tah kitu. Ngan kade ulah ngareuhak euy. Gaduh lakop cepot muda teh lain cari sensasi, lain hayang kapuji, eta mah saala kadar singkatan tina naon cepot muda teh aya sanes, ce nya ceramah, p nya penyegaran, o nya orang, t nya taat. Oh tenang we atuh. Mudah nage sami singkatan M-nya mengedepankan, U-nya ureyan, D-nya dalil, A-nya agama. Alhamdulillah. Jadi cepot muda jisim kuring masalah kadar singkatan ceramah plus penyegaran biar orang-orang tararat ibadah ka Gusti Allah, waro ka Gusti Allah, sararieun ku Gusti Allah, insya Allah. Yang ieu ceramah jisim kuring insyaallah moal konteng kanu koneng, moal cuwet kanu hidup, moal rek ka kaler ka kidul kawetan atawa ka kulon, hartina insyaallah rek lurus mengedepankan ureyan dalil-dalil agama, namun anu pastina sesuai jeung kemampuan kuring nyalira insyaallah. Insyaallah. Doakeun ieu ceramah jisim kuring sing lancarnya. Amin. Kadang ngadeg-deg ieu teh atuh. Sing barokahnya. Amin atuh. Amin. Siga nu teu ngadukung ka urang teh.
sing dibarengan ku taufik hidayah Allah, amin. Amin. Sing ngabuahkeun ilmu anu manfaat, Amin. khusus ka ngaji simkuring umum kasadayana, amin ya robbal. Amin. Siap atuh ngadengikeunana, siap? Siap. Sajam lilana siap? Siap. 2 jam siap? Siap. 3 jam siap? Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngahampura karena bohongna. Karena ngaji teh ulah harga ning 2 jam 3 jam. Beres sajam gebieun kuat. Ayeuna we contona ka karek mahder ieu ngaji pan katempo ieu mustami rupa-rupa. Nu diuk aya nu nangtung aya nu lelumpangan aya nu molohok aya anu nagok aya nu midio aya barang dahar aya anu nundutan aya anu sare aya komplit lah. Alhamdulillah. Insyaallah sok sanajan posisi urang kumaha wae penting ayeuna halaladir di ieu tempat sarerea insyaallah bakal menangkeun kauntungan anu luar biasa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Rahmatna menang, ridona menang. Bantuan atuh rahmatna menang. Kalau bari ngadat atuh. Mending nyentak ka urang teh. Abongkan dalam murna wani ka urang. Rahmatna menang, ridona menang, ganjaran menang, ilmuna menang, berkatna menang, dosana menang. Aku neng jempling. Jangan salah guys. Dosa ke bakal menang panghampurana Gusti Allah. Gegeremetan nu aya dina jero taneuh atuh dina luhurna baik jukutna naon deui kalakaina jukutna batuna nu kalangkahan kudua dampal sampean urang eta kabehanana mangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Untung teu. Jadi sok sanajan posisina kumaha wae urang hadir di ieu tempat dalam rangka ngaji insyaallah sarerea bakal menangkeun kauntung. Hari geus ngomong-ngomong untung teh pan sopoho kana kaca peleres teh. Pokona mah geus nempo kana kauntungan mah awak maasana leuleus lemah letih lesu letoy. Jadi jag-jag waringkas alhamdulillah sabab nu ditempo kaun bener teh maasana tunuh jadi cenghan loba ka nyeri jadi leungit lamun nempo kana kauntungan mah bener teh aya paribahasa kieu berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian. Terus sudah punten maha itu. Hari teu kieu da usaha ya tuh. Berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian. Sakit-sakit keur ngajuru susah-susah keur ngajuru 40 poe kemudian malah nawaran. Nawaran apa kira terjadi ngaluarkan orok
bedus nyeri. Hi atuh rek teh nyeri kumaha da teu seimbang. Masuk 3 on nu kaluar 3 kilo. Nepi ka burial buncelik bener teu. Hi lain kesang ngumpul darah ge milu kaluar. Bahkan anu ditandonkeun teh nyawa. Tapi 40 poe kemudian mah teka rasa penderitaan sedang melahirkan, teka rasa nyerina ngaluarkeun norok be 40 hari kemudian mana waran deui. Pak naon dia teriwa 40 hari hari kitu kunaon kanan kiri boleh, depan belakang boleh, pokoknya mah teh teuing di mana wae oge. Nu jelas penderitaan ka nyeri leungit lamun geus nempo kana kanikmatan jeung kana kauntung. Alhamdulillah. Lanjut ya. Lanjut. Teraskeun ya. Teraskeun. Tah. Jeung deui Allah nyiptakeun makhluk ka alam dunia teh pasti dalam keadaan barareda. Nuduhkeun kana kakawasaan Allah. Nyiptakeun makhluk di alam dunia kayaanana barareda teh nuduhkeun kana kakawasaan Gusti Allah. Aya nu miskin, aya nu beunghad, aya nu bodoh, aya nu bantuan atuh euy. Aya awewe, aya laki. Aya nu gering, aya nu bodas, aya nu hideung. Oh biasa we atuh nyebutin. Aya nu jangkung, aya nu montok, aya nu oh bener. Kakawasaan Gusti tinggal liramo sabaraha jumlahna 10 atuh. Apan jeung ieu meureun piraku teu kahitung karunya. Komo jeung suku mah jadi 20 bener teh. Ieu nu sabelah sabaraha ieu? Sing pangnempokeun ramon nu 5 jangkung jeung penekna sarua teu. Pegang jeung montokna sarua teu. Tah ieu teh nuduhkeun kana kakawasaan Gusti Allah. Jeung ieu teh gambaran bahwa kehidupan urang di alam dunia pasti barareda, milikna beda, rezekina beda, nasibna beda, umurna beda, imahna beda, kendaraanna beda, bajuna beda, tiungna beda, keur hirup mah barareda. Tuh tempo ibu-ibu make tiung pan barareda. Komo tiungna nu geus lalunas mah pageuh dipakena. Ucan lunas maka tempo dipakena gerada nyengsol. Teu geuning simak buru-buru diomengkeun. Ya mah ngaji ka mana we lempengna huntunya. Bingung lah. Jadi di mah gudangna ilmu heuh. Penting mah cair deh kak. Kita lelemutan teh jangan ngagunuk gitu. Bingung guru nyari tanah orang di dia ya. Kumaha we nya lah. Lanjut. Teraskeun. Nah, ieu digambarkeun kuramu ieu. Tingali. Jangkung jeung penekna teu sarua, pegang jeung montokna teu sarua. Ieu teh pikiraneun keur urang.
pek jadikeun bahan keur tafakur supaya ngeureuyeuh kana syukur, jadikeun bahan keur mutolaah supaya ngeureuyeuh kana ibadah, jadikeun bahan keur mikir-mikir supaya ngeureuyeuh kana migawe zikir insyaallah. Tingali barudak sakola sok prajeun geuning dilagukeun nya. Ini namanya jari jempol. Nah, gini cepat gaul, Siapa? Ini hese diajak usaha aja. Pol gitu kan tuan. Waduh tungan ka urang euy. Aduh, kadang-kadang keuahan sorak teh. Ini namanya jari jempol. Nah, rada geunah. Apa kata jari jempol lamun ngaji ulah sok Ngompol. ngobrol. Amit-amit kadengikeun ngaji ngompol. Cuman ngompol. Rasanya bau hangseut. Ngadengikeun ngaji mah ulah ngobrol. Siap ngadengikeun siap. Oke. Ini namanya jari telunjuk. Yuk. Apa kata jari telunjuk? Mayar mubalik ulah di Anjuk. bener. Aduh, punten alay nyeniran. Ayo mah hiburan nya. Alhamdulillah pelepah di Anjuk macan kejadian. Can. Karena nu pernah kejadian teh pahili amplop jeung protokol terus kan hatena Gusti nasib gitu-gitu teuing mudah-mudahan penting ayeuna mah ulah kejadian Ulah. Tipu. aduh insyaallah jisim kuring ikhlas lillahi. Baheula pun keur masantren kupun guru pernah diomongan kieu Rahmat Nur Halid lamun maneh jaga ditakdirkeun jadi mubalik rek kondang rek kandang wayahna maneh kudu ikhlas ulah karena duit ngarah ka panggih ganjaran di akhir. Eta omongan nu jadi guru sampai saat ini ka kuping kucep jisim kuring menyelinap dina hate sanubari. Mata kisim kuring insya Allah nawaitu ceramah kemanapun rek deket rek jauh ikhlas lillahi Ta'ala. teu dibere amplop ridho, teu dibere duit ridho, teu diburuhan pun ridho. Alhamdulillah. Ngan pamajikan sok nanya ke pamajikan sok nanyakeun. awewe teh ya. Aduh, kabeneran boga pamajikan teh di imah awewe. Ih, eta makanan duit seukeut. Teu pira wingeun duit tina selapan kitab 100.000 diriksakeun isuk leungit. Hebat mah awe gitu teh. Ditanyakeun teh ka pamajikan, "Mah, ulah." Ya lain duit 100.000 diselapkeun dina kitab di teang ka mana teu aya. Kumaha pamajikan ngajawabna? Kalakah nangtung bari nyingsatkeun androk. Bari nyengir hehe. Apa geus kitu dewek teh bisa ngomong ya. Ye serius. Sok sanajan kumis padak, jamut panjang, sorban ngarumpai lah kangaran-ngaran ku awewe eleh. Teh gablek naon senjatana awewe teh. Pake bisa ngaleleuskeun nu heuras. Awewe. Bahkan saking gagahna awewe mampu ngahirupkeun nu pae. Awewe sakti bener. Mantap daripada balik ka imah pasya jeung pamajikan, ribut jeung pamajikan, riweuh jeung pamajikan, lebih baik ayeuna abdi pasya jeung sohibul hajat. Punten aduh kelepasan ngomong
mah itu tuntutan. Aku mah we usaha malah. Penting cair. Mudah-mudahan sedekah nanya sing ditampi ku Allah. Untuk pengorbanan Sohibul Hajat di dieu kersana AA. Mudah-mudahan sing ditampi tur dibalas ku Allah dengan balasan anu kalintang seueur. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Singkat kata singkat cerita, Allah nyiptakeun makhluk di alam dunia dalam bentuk tubuh yang amat sangat sempurna. Geunaheun teh. Geunaheun. Nuhun ah. Herah we ye ku kersana Kori Internasional. Kersana Kang Haji Mumin sedang Kang Haji Sidik di payun tos ngaosnya. Urang doakeun marantana sing para ranjang yuswana. Amin. Ya Rabbal Amin. Geunaheun teh. Geunaheun. Sekali deui boleh? Boleh. Oke. Spesial. Oh, biasa we atuh. Itu naon ya dikorikeun ya. Siap. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Rawaseun teu? Rawaseun. Nikmat teu? Nikmat. Ripuh teu? Teu. Teu. 2000 teh saha jam? Kurang beureum. Tapi kajeun uing mah ripuh ge. Da insyaallah bisa. Kita make nyujuk usaha era. Aya kituna urang ieu nya. Usaha cenah ieu wah sok sudon euy. Ulah gagapah eta. Uing mah maca Quran nepi ka ranteng urat beuheung dibarengan jeung laguna lain usaha. Terus terang hayang menang Amplop. amat. Nah, jadi kana amplop. Emang banget urang kos kotak amat. Itu ngeunah kadengena ieu. Sok gagapah kitu eta. Dengekeun isim kuring berangkat di kota Sukabumi menuju ka ieu tempat terus terang dina hate diniatan suja silaturahmi. Mudah-mudahan kurang dia katarimanya. Amin. Katarima teu? Terima. Heuh nuhun atuh. Atau nomor kaduana sumping ka ieu tempat isim kuring ngabogaan pamaksudan jeung tujuan daya sanes hayang menang Duit. dulur. Nah jadi karena duit dirinya masalah wae pikiran teh aya. Ya Allah ya Rabbana saestuna kami saur Allah geus nyiptakeun kaayaan manusia dalam bentuk tubuh yang amat sangat sempurna. Alhamdulillah. Baik syukuran eta awak. Dibere panon-panon sampurna, dibere celi-celi sampurna, irung-irung sampurna, letah-letah sampurna, biwirna ge biwir sampurna, ududna ge udud sampurna. Atos tadi alhamdulillah. Bahkan dina awak urang teh dawil ukuli salimah aya akal anu sehat, aya akal anu sampurna, yang mana tugas akal tersebut geusan misahkeun mana hak mana batil, mana haram mana halal, mana goreng mana alus. Nah, hikmahna Allah nyiptakeun urang di alam dunia dibere awak sampurna, dibere akal-akal sampurna urang teu beres.
teu bebas hirup di dunia ka taklif ku hukumullah kaiket ku syariat Allah narima diatur ku undang-undangna Gusti Allah. wayahna kumaha kiai lamun teu aya jelema dibere awak-awak sampurna dibere akal-akal sampurna ngan edas kana aturan Allah teu ngawaro Kakangjeng Rasulullah teu ngawaro hirupna mawa karep sorangan dititah ibadah malah milih kana haram jadah dititah taat malah ngeureuyeuh kana maksiat dititah syukur malah takabur naudzubillahi min jelema seperti kitu dicap Allah dina Al-Qur'an kal an'am eueuh bedana bagaikan binatang alias bagaikan sato naudzubillahi min Tarik. apal monyet jawab atuh lainna hula siga nu kakara nu pawing teh heueuh anu teu ngiceup-ngiceup mi euy leuleuk ka dieu ieu paruing teu meunang mayar meureun mi euy kitu bogoh teu kawing onteunya sarua wing henteu apa teu monyet cing ari monyet sok parang dahar dara Sok. osok sare Sok. osok nginum Sok. osok salat Tara. osok ka masjid Tara. osok ngaji Tara. heuh tar ada monyet ayeuna peleba jelema cing pangjawabkeun jelema sok parang dahar tara Sok. osok nginum Sok. osok sare Sok. osok salat Sok. osok ka masjid Sok. osok ngaji Sok. alhamdulillah ngan lamun aya jelema gawe namung ukur dahar nginum jeung sare peleba salat tara ka masjid tara ngaji tara berarti eta mah Maneh. syukur ngaranna mah naon beda anak urang jeung monyet lamun teh mah teu daek ngabdikeun diri ka Gusti Allah. Sarengna deui Allah nyiptakeun makhluk di alam dunia teh geuning teu sosorangan alias disiapkeun masing-masing pasanganna leres teh Yes. awewe disiapkeun lalakina atuh lalakina disiapkeun awewena disiapkeun Awewena. eta Wena. sengeunaheun duh punten ada gaya wing maki ya geuning ah benernya coba alok yang ngomong-ngomong sound system nah HD nya alhamdulillah kurang nuakeun tukang sound sing asup ka surga Amin. jeung sound-soundna alhamdulillah kemana ah aya we saingan teh pan gara-gara aya nu ngagidik panon mustami manco kanu ngagidik gitu uing teu dipalir ya nyeri hate teh lanjut teraskeun tapi ka mana bieu berpasang-pasangan lalaki disiapkeun awewena atuh awewe disiapkeun lalaki nah eta kurang kumaha kanya Allah ngan samemeh ngahiji ngalaki rabi namplokeun rasa kasono saling ledot ku kapokot saling banyur ku katres wayahna kedah dimimitian ku ibadah nu sifatna abdun nikah
Pan ibadah teh kabagi kana tilu, yang aya ibadah wegah, ibadahnya aya ibadah ngeunah. Ibadah wegah sifatna kana salat hoream jasa, bener teu? Bener. Kana ngaji hoream berjamaah, Hoream. silaturahmi Hoream. hoream. Ibadah wegah. Aya ibadah teh ibadahnya sifatna infak sedekah rejeung jariah. Bener teu? Coba sok dina pesak boga duit 50.500 perak aya weh koropak liwat kira-kira nu diasupkeun nu sabaraha? 100. Geuning saking kukoret baru 500 perak. Hayang beunghar teu? Hayang. Hayang beunghar teu? Hayang. Sing daek soda, sing daek barang ben, insya Allah. Kemudian aya ibadah teh ibadah ngeunah, daya sanes nikah teh ngaranna alhamdulillah. Lillah. Kana nikah maja saking ku ngeunah ulah harganing nu karek ngalaman. Aki-aki nu sirahna pinuh ku huwis ih kana nikah mah aya ngengken. Isim kuring pernah nanya ke aki-aki nu sirahna pinuh ku huwis keng teh ki umur aki sabaraha taun ayeuna. Bari diuk nanya teh. Sangkul ongkoh deui. Ari geus diuk teh pan sok hayang ngopi. Can aya kopi. Alhamdulillah. Aya kopina komplit. Oh aya. Bunga isim kuring heueuh. Tadi pentage kopi sudah disiapkan alhamdulillah. Ngan keukeuh we hate mah keung ieu. Keungna sok sieun buruhan teh dikurangan. Gara-gara dibere kopi dibuka teh amplop eusina eueuh saware. Dan meureun dipotong kopi. Potong 50.000. Tapi amannya. Moal aya potongan, Wah. moal dikurangan. Wah. Jeung uduna tuh jang. Aduh, ieu mah ka mana we lah lempengna huduk. Oh deui euy. Nanya aki-aki. Alhamdulillah jang umur aki dugi kadanget ayeuna ya kana 80 tahun mah. Oh atuh paingan eta sirah geus pinuh ku huwis. Cekek terek nanya kaki lamun tiap mampu luhur huwisan buuk hanap miluh huwisan teu. Eta si aki langsung cengkat si belenggu. Nya atuh henteu sia teh jang. Nah cekek teh ki make henteu. Dengikeun kunyaneh jang buuk luhur pasti ganjang huwisan. Kulantaran huluna mineng teuing dipake mikir. Ari nu hanap mah moal ganjang huwisan dahuluna minang hiburan. Bedos hiburan ya. Lain heureuy lain beja kitu tiap mah kuwi ke kaalaman. Kaalaman mah heula eta. Isuk-isuk dirahapalan ningang pas penting yang harapan malam pertama berdoa heula atuh mah. Ari amang sok heulaan kiai. Pos kitu rek bebeunangan. Pipiluan ceramah. Aduh kaalaman ku jisim kuring isuk-isuk dirapalan dengan pas penting yang harupan malam pertama pedos ratu jantung tutunggulan sing seredet kana teh sumarapah kana paya kesang padah kesang lemut keluar masihan awak pinguh teu manging tungtung susah mana taya hingga kumaha cara ngamimitianana. Atuh rek teu bingung kumaha biasana sare sosoranganan yang menjadikan teman pantal dan juling saja ayeuna mah sare teh paduduaan bari jeung awewe. Wagoy eta. Teu kumaha ieu ngamimitianana.
Aduh ampun kan untung we ari santri mah loba ka jeung tarekah meme asup ka kamar teh ngadon ngahariring awas nyai ulah rewas lamun aya anu heuras sagede muras eta teh urat nu heuras anjay baru di jero kamar pamajikan ngadengin berenang langsung ngajawab akang oge ulah bendu lamun aya anu munu sagede bolu eta teh kulit malulu ari geus patema mah sorak kakara wani padu hareupan jeung pamajikan pedus eta muka beneran dina pipi pamajikan aya nu hideung-hideung cekeng teh nyi kulan lain eta dina pipi nyai naon hideung-hideung akang pamit mah di Mekah ya disebatna teh Hajar Aswad Hajar Aswad sumuhun atuh ari Hajar Aswad mah sunat ku akang dicium mangga akang da ayeuna mah tos halaluna halal ka hulu-huluna eta mah uing nyium Hajar Aswad nepi ka pokona mah aduhai beres nyium Hajar Aswad garayam ka handap nyai pulang hari ieu naon menyul akang pamit mah di Mekah ieu disebat di Bukit Sofa jeung lain Bukit Sofa jeung Bukit Marwah teh asa bedanya beda kumaha Kang aya nu ngajenilan akang eta mah pentil tasbih atuh kitu mah akang rek wiridan subhanallah kumaha urang ka mana we sekarang pusing lah geus kieu mah mah atuh ya Allah ya Rabbana kitu eta nikmat luar biasa alhamdulillah matak pek pikiran nikmat anu parantos didongkapkeun ku Gusti jelema lamun daek mikiran kana nikmatna Allah maka akan lahir daripada pemikiran tersebut mahabbah alias cinta ka Gusti Allah. Hikmah daripada pernikahan daya sanes tadi ayatna puji simkuring dibacanya baca deui tong baca aos deui tong korikeun yang biasa yang sedang apa yang luar biasa wati piro alah ampun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja rumah pantas latihan pakai kadet di bobot pantas latihan menitnya ngadon usaha aduh ngeundaheun teh sakali deui nya tong engkolokan mangga
Lieur euy. Aduh, ngan lieur dewek ieu. Mantap teh heueuh. Alah, hampir batuk euy. Untung Minum coba. dulu ah. Wah. Haji punten bade ngaleut heula nya. Boleh. Boleh. Ridho. Hidup. Nyuhunkeun doa bade ngaleut cai teh muga-muga salametnya. Amin. Ya, selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Pun ditempokeun rek ngeureuyeuh we gitu mah. Alhamdulillah. Berat teueuh. Nikmat alhamdulillah. Ka mana bieu ngaji euy? Hah? Oh, pari. Tah kitu ah. Yo. Allah nyiptakeun makhluk ka alam dunia teh geuning, masing-masing disiapkeun pasangan-pasangan nana alhamdulillah. Hikmah daripada pernikahan teh aya sanes litas kunu supaya urang sarerea teh sakinah ceuk bahasa urang namah tentrem ayem. Saling simeuh ku kadeudeuh, saling banyur ku katresna, saling anteur kana jalan anu bener, saling cegah tina jalan anu salah. Eta makna daripada sakinah. Modal keur ngawujudkeun rumah tangga sangkan sakinah dibere ku Allah dua jumlahna, hiji mawadah, kadua warohmah. Mawadah pinuh ku rasa kacinta, warohmah pinuh ku rasa kanyaah. Alhasil lamun teh masalah jeung pamajikan geus mampu ngawujudkeun rasa kacinta jeung rasa kanyaah, insyaallah nu ngaranna sakinah akan selalu terbentang dalam kehidupan berumah tangga. Amin ya robbal alamin. Gitu. Kaharti teh ya. Jawab kaharti teh. Hati. Lamun geus kaharti mah urang wesan atuh. Apaan geus kaharti? Itu. Atuh komo kitu mah. Cuma dituluykeun ka pusing-pusing ah. Capek atuh. Geus ka itu geus ka diangger teu ngarti-ngarti. Keun masalah ngarti jeung teu ngarti mah da eta mah urusan Allahnya, lain urusan urang. Kiai mah dibere tugas nyampeikeun, mustami dibere tugas ngadengikeun, bener teu? Masalah ngarti mah lain urusan urang. Nya, lamun teu mah dibere tugas sing kudu nepi ka kaharti ripuh ka. Emangna palalinter kabeh kitu. Sakitu otakna otak braille oge heueuh. Muga-muga Allah mere paham ka urang sadayana nya. Ya robbal alamin. Modal dasar keur ngawujudkeun rumah tangga sakan sakinah mawadah warohmah teh aya sanes ridho bikismatillah ieu hate sing mampu narimakeun kana bagian ti Gusti Allah. Ieu nu mahal. Ibu miwah bapak ternyata nu ayana bahagia teh geuning lain dina harta ayana, lain dina jabatan ayana, lain dina sawah nu lega ayana, ayana bahagia mah dina hate. Dina naon? Lamun teh mah ku Allah dikersakeun ayana bahagia dina harta, meureun yang berhak bahagia teh nu balaleunghar hungkul, bener teu? Bener. Tapi kebuktianana tidak seperti itu. Da loba jalma nu bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah si jabrik di pipir si jamrong di kolong reak ketan reak keton. Hartana loba di ditu jeung di dieu tapi kahirupanana leuwih sangsara tinimbang jalma anu teu boga. Betul? Betul. Lamun teh mangku Allah dikersakeun ayana bahagia dina jabatan, meureun yang berhak
bahagia teh para pejabat kumpul, bener tuh? Benar. Rakyat mah tidak berhak untuk bahagia. Tapi realita di lapangan teu saeutik alias loba para pejabat hirupna anu sangsara tinimbang jalma anu menderita, bener tuh? Benar. Gitu. Halo? Benar. Dina naon atuh kiai ayana bahagia teh dina hate. Kumaha carana sangkan hate mampu ngawujudkeun kana kahirupan bahagia? Eueuh deui ayana dina ridho bi kismatillah ieu hate sing mampu narimakeun kana bagian alias pamere ti Gusti Allah. Jadi nyaan gitu ya. Wana naon? Nuhun. Kumaha atuh kiai sangkan hate mampu narimakeun kana bagian ti Gusti Allah alias ridho bi kismatillah. Eueuh deui alternatifna Kangjeng Rasul memberikan dua resep. Resep pertama tempo urusan agama kasalureun, tempo urusan dunia mah kasahandap. Ya resep ya. Woi. Kapsul ya. Sangkan hate mampu ngawujudkeun kana ridho bi kismatillah narimakeun kana bagian alias pamere ti Gusti Allah tempo masalah agama kasalureun dunya mah kasahandapeun agama kasalureun dunya mah kasahandapeun ngarah naon agama nempo kasalureun istiqomah dina ibadah untuk meraih kebahagiaan jaga di akhirat. Ngarah naon dunia nempona kasahandapeun ngarah mampu ngawujudkeun syukur ketika dibere milik leutik moal matak jadi milik, ketika dibere milik gede insyaallah moal matak gumede alhamdulillah. Gitu. Ulah dibalikeun dunia kasalureun agama kasahandapeun. Wah, silakan. Silakan bisa jadi menghalalkan berbagai macam cara. Nauzubillahi min dzalik. Gara-gara dunia kasalureun agama kasahandapeun tungtungna ieu hate teu mampu narimakeun kana pamere ti Gusti. Gara-gara hate teu mampu narimakeun kana pamere ti Gusti Allah tungtungna menghalalkan berbagai macam cara. Nauzubillahi min dzalik. Bisa jadi maling teh ya. Dijadikan pejabat tungtungna wani korupsi ngadaangan duit rakyat, bener teh? Gara-gara dunia kasalu ditakdirkan jadi tukang dagang wani ngurangan kana takaran, ditakdirkan jadi petani wani mancongan galengan batur. Celengkeung teh aya nu ngomong, lah Ustad mancongan galengan batur ge telega mengukur sajeungkal meniriweuh. Ye sajeungkal teh luhurna Kang Dayat. Aya Kang Dayat di dieu? Sorry ya. Mudah-mudahan Kang Dayat panjang umurna. Nepi ka kiamah. Amin we nya. Batur geus mararau teh culang cileung sorangan. Aduh ampun deuh. Lanjut. Teraskeun. Sajeungkan teh luhurna kan kahandapna mah pan 7 lapis bumi eta. Man gosobak qadra shibrin minal ardi tawaqahullahu yaumal qiyamah min sab'i aradina. Barang siapa yang menggasap tanah orang lain legana sajeungkal kahandapna 7 lapis bumi jaga yaumil qiyamah daek teu daek bakal dikongkorongkeun kana beuheungna sorangan. Sia. Sampai geninganan ceramah teh heuh nya. Lain sekali mang mikir mang ah.
Sieun teu? Tah kalakuan seperti itu teh bisa jadi dilakukan lamun nempo dunyana kasaluhur. Silakan. Awewe bisa wani molotot kanu jadi salaki. Ayo nusok molotot di dia kasalaki. Nu cerewet bawel aya. Nusok kalawan aya. Loba. Mana? Percuma salat kau kerjakan, percuma wiridan kau bacakan, kalau sama suami molototan, apalagi sampai ngalawan. Gitu. Ridho Allah firidol jauz karidoan Allah ayanan dina ridho nu jadi salah kipek jangan ridho Gusti Allah ngalangkungan ridho tinu jadi salaki insya Allah. Di antarana idza nazarta ilaiha syaratka ketika ibu ditingali ku salaki wayahna sing daek euy tempo kan dia ya aneh dia mah menikmung nempo orang teh siga nu alergi ibu jeung bapak gaduh soca ditetepkeun kana pamun teu ajengan sejata din kana elmuna insyaallah ganjaranana leuwih alus tinimbang ganjaran sedekah 1000 budak. Amin atuh. Amin. Asa dibejaan teh ieu. Siga nu kana ganjaran. Boga teh di imah kuda 1000 siki. Boga teu? Teu. Palingan kiceupna kiceup balangsa. Gitu. Lanjut. Teraskeun. Idza nazarta ilaiha syaratka ketika ditingali kudu jadi salaki wayahna sing daek oh sok seuri ibu-ibu urang deuk ka salaki. Alhamdulillah. Pasok Ustaz seuri ka salaki. Ngan sakapeung di mana-mana salaki mere duit. Giliran salaki tara mere duit mah weuh boro-boro hayang seuri monyong kos keong. Pemukayaan salakin eta semplek encak seplak nangan duit sulit jangan usaha kaitu ka dieu eueuh nu percaya. Pagawean ti sukeluk nepi ka sore teu jauh ti jeung sare Gusti da eta mah bahasa nu kaluar tina bibir pamajikan. Teureun-eureun nyiliran ka hayam. Majarkeun cing sia teh hayam geura kokoreh urang ngan molor wae. Teu nyomah kita khusus ka salaki eta. Aya nu kitu di dieu. Amin amin. Pinarakaeun eta teh. Insyaallah salehah di dieu. Amin. Ya robbal alamin. Nah, agama kasahandapeun dunya kasaluhureun tungtungna hate teu mampu narimakeun kana pamere ti Gusti Allah. Gara-gara hate teu narima kana pamere ti Gusti Allah. Tungtungna bisa jadi menghalalkan berbagai macam cara. Naudzubillah. Bu, Pak, tong pusing-pusing teuing di dunia manya. Da sagala rupana geus aya dina bagian Gusti. Umurna milikna rezekina geus aya dina tanggungan Allah tong pusing-pusing teuing mikiran masalah nu aya dina tanggungan Gusti. Yang harus kita pikirkan adalah alam akhir. Arek ka akhirat. Jawab atuh arek. Tiraha. Takdir disamper hayang nyamper lagi aduh lelah aya nu kitu aya di dieu hayang disamper sagala sakadeng ku malaikat disamper ka dieu urang di Korea
ngan sameme ka alam akhirat wayahna we urang teh kudu maot heula arek maot graha pada gua disampur lah kok komuan teuing lah di dunia manya sing inget urang teh kana maot tarok tufiku mau idotaini saur Kangjeng Nabi kaula ninggalkeun keur ararajeun kabeh dua papatah hiji papatah sifatna bicara kadua papatah sifatna diam anu bicara wahwa Al-Qur'anu nyaeta Al-Qur'an anu diam wahwa al-mautu nyaeta maut ari maut rahasia saha Pak RT lain Pak Lurah lain Pak Ustad lain cing rahasia saha Gusti eta akang nu nyarane sabaraha taun umur ayeuna hah 60 tere nya maksudna tere 61 sok kacalangap aneh uing mah dugi kadangeun ayeuna umur teh nemi ngadampal 42 tahun kajeun teu nanyakeun Kang uing 42 si bapak 60 kira-kira cek otak kurang nu pantes maot heula apa nu 60 heula apa nu 42 heula beres nyeri karena hati jauh-jauh dionang ngaji di Sukabumi perjalanan 8 jam dongkap kayak tepat ngadon didoakeun mah majarkeun anu 42 di mata asup Banyol nyeri terus terang tidak akan kulupakan sampai kapan ternyata orang Tasik model kieu amit-amit palingan loba kiai mararawan jadi yuk nganu-nganu anak gitu sing bener mikir kan kurang 42 si bapak 60 cek otak kurang nu pantas maot heula nu 60 sorry pak wajar bapak mati lagi udah geus heubeul mencari HP mah HP jadwal tapi dah masalah maut mah wanu nyaho kan tong boroning sifatna urang jelema biasa nu gogolodog pinuku dosa bener teh para kiai para ajengan beh dituna para ambia para malaikat pun eueuh nu nyaho kana masalah maut rahasia Gusti annal mauta laisa lahu sinun maklum wala ajalun maklum wala maridun maklum yang namanya kematian itu bisa ditentukan ku umur, itu bisa ditentukan ku ajal, itu bisa ditentukan ku gering rahasia Gusti. Tuh contohna tatangga jisim kuring bah geringna 2 tahun ripuhna luar biasa. Obat eueuh nu asup ku dokter diponis lagi maut saking kuriku. Tapi dengan izin Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kudrat iradat Allah, kering 2 tahun ripuhna luar biasa. Alhamdulillah maut. Emang salah gitu orang ngomong. Sugan teh cageun. Aku mah urang ya. Da urang ieu nu ceramah lagi bebas. Bebas. Aduh gitu. Nganu jelas orang sararea baka pikiran eta. Hah? Terus tukang parkir pikir-pikir. Bari nagok teh pelan-pelan pas supir. Kullu nafsin tukang sonnya ngerti
uing ketika maca Quran dibarengan jeung laguna langsung mareleho eho hebat yakin mantap eho geuning apa aja lamun ngomong teh sok aya nu nurutan lamun ngomong halo lau eho eta teh coba sok uing nu ngomongna di dia minangkana ehona siap halo lau eho teh nu kitu kumaha urang dia dalarama mang lamun gerik ding nginum paramek mek eho teh bahaya euy kumaha we lah nu penting mah ieu kalau surur lah keur kieu mah bararungah sarereanya dari imahna masing-masing mah ieu teh da kiceupna ge kiceup pararingong gitu mun loba hutang mah kambing mah teh eureun-eureun eta ari di dieu mah pan bararungah katempona alhamdulillah bisa duduk bareng menang ilmu pabarengan, menang ganjaran pabarengan, tertawa ke pabarengan, alhamdulillah nikmat ketemuana bener dah. Coba lamun urang diuk di masa soranganan nek seuri. Amin. Belo anyar. Gitu. Aduh, ampun ya kopi menantang ya. Kopi lagi kopi hideung. Dianggap karuhun urang. Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah. Aduh ngopi dulu boleh ya? Ya Allah ya Rabbana. Aya kopina? Gaya. Allah sing sabar. Hayang sarua nasib. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah. Sekali dia. Alhamdulillah. Nikmat. Lanjut. Tapi ke mana dia? Ya, kullu nafsin dha'iqatul. Tadi simak tuh kan? Setiap yang bernyawa pasti bakal ngasaan. Eta kana maot disebut nage ngasaan. Lain sering mikir kan? Kecap ngasaan mah identik na depan jeung dahar. Bisa kamalinan. Moal. Pala Laura. Pada dia mah ulah langkung ti sajam saurang teh. Hari biasana masuk jam setengah, jeung kuring teh kadang 2 jam daekeun. Biasana gitu. Hari itu biasa mah nya. Biasa guys. Aku mau orang ya. Kecap ngasan mah identik nate jeung dahareun ibu bapak. Kangaran-ngaran dahareun pasti rasanya beda, ngaranna beda, rupana ge barareda. Ya, usaha lah. Aya jauh, aya bolu, aya rangining, aya ranginang, aya wajit, aya gegeplak, aya papais, aya kueh lapis, Kang Udin. Anu banget. Eta dangeun nu ngaranna beda, nu rasana beda, nu rupana barareda, wayahna ku panitia keur asupkeun kana kardus. Jadi kadinya nya. Hampura da kumaha atuh. Galih. Alama langkung ngartosnya nya. Abdi ga heuh lamun kekiraan. Paham. Ieu panari ngaos di guru teh geunah gitu. Salah aya nu ngabejaan. Ah pokona mah ngeunah. Langsung paham aja nama. Segala rupina gitu maksudnya.
Aduh Gusti. Yang namanya makanan rasanya beda, karena beda, rupana ge barared. Lamun geus asup kana mulut urang, liwat ti koro urang, cicing dina jero beuteung urang. Diproses sekian lama dina jero beuteung, ketika dihejeunkeun di jero WC ternyata jadi seragam. Aduh, rupana sarua, bauna sarua, ngarana sarua, tai sarua. Apa tos jantan tai mah nu ngaku. Bener kan? Para bosot teh kerja di dahareun Kang. Geus jadi tai mah nu ngaku, tai sanya padang. Aduh ya ceramah kana tai-tainya euy. Caritana murid papana ti penting hayang ngisi. Kebeneran di mana teh di leuweung jauh ka WC. Tungtuna mangisi gigireun orok. Buru suut. Barejeung badag. Ningang paleba isupan pamajikanna nariweuh. Astagfirullahaladzim. Ya tai saha meuni badag. Imam salah pasti tai bapakna. Eta mah bapana langsung nyereng. Heuy. Aing mah teu rumah sagising di dinya. Sia nu digising ka salaki doraka sia. Hor, arintos tai saha teu mah meuni badag kieu. Sia teu boga deuleuan teh tai teu deketeun orok pasti orok nu disieuna. Orok disalah. Kan untung we pamajikanna pinter. Moal mungkin tai orok ditaretes ku sikit cabe. Aduh punten aya ceramah kana tai-tai. Kena da bebasnya. Ya teh gambaran Kang, keur hirup mah boleh jadi urang dibere nasi beda pangkat, beda milik rezeki, beda umur, beda kendaraan, beda imah nu dicicingan ge beda. Geus maot mah raga jeung nyawa dipisahkeun ku Allah, geuning nu ngaranna perbedaan teh eueuh kabeh ge jadi sarua. Geus maot mangaran ge sarua disebut nage mayit. Pangkat sarua disebut nage almarhum bener tak? Ngajepat sarua dirurup sarua make baju sarua kain kapan tilu lapis sarua boy atuh naik kana kendaraan sarua pasaran ngaranna aduh gitu. Urang dia apa pasaran? Hah? Nusok paranti mawa mayit naon? Oh pasaran. Rata-rata eta pasaran parkirna di masjid. Serius. Terminalna eta pasaran teh di masjid bener teh? Keur mah keur ka masjid teh hoream katurukan tipuk aya pasaran panteung eta teh jam. Aya aturan ngagidi ke masjid jam 4 subuh ngadon balik deui sieun ku pasaran. Mata kanyahuan lamun teh mah masjid hayang pinuh kudu berjamaah salatna wayahna eta pasaran ulah sok diteuneun di masjid mun bisa pindahkeun ka imah RT. Aduh, apan RT daik iktikaf di masjid. Da balik ka imah sieun aya pasaran. Pikiran eta bakal kaalaman euy. Mata kula sombong nu boga mobilnya, nu boga Pajero, nu boga Innova, nu boga Honda, nu boga itu ieu Allah sombong. Da geus maot mah geuninganan sarua kendaraan teh heueuh pasaran.
atuh asup kana tempat-tempat anu sarua kuburan ngaranna legana sarua jerona sarua satangtung jelema jeung sababarkana ruku padung ruku lemah anak malah dincak dulur malah ngakusur tatangga jeung baraya malah ngagepaya Gusti Pak mun urang maot asup ka jero kubur anak milu moal harta banda dibawa moal pamajikan milu moal wah bisa jadi dilipen deui Bu ngomong Bu lamun urang maot asup ka jero kubur anak milu moal harta banda dibawa moal salaki milu moal sodek teh harta kaya pamajikan maut memening buru-buru tahlilan eta kana kawin mening tahlilan doakeun pamajikan maut sia teh anak kawin ribut amit-amit urang dieu ya Allah ya Rabbana pikiran eta bakal kaalaman urang sarerea deudeuh paingan Bang Haji Roma Irama nyiptakeun lagunya judulna teh Sebujur Bangke jero eta teh mana naon kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah pergaulan terkujurlah sendirian diri terbungkus kain kapan eueuh nu tepuk tangan ya kapaksanya beda kan hatena ge malah beda ya balik kata emang teu capek gitu gawekeun ngeunah teh dinya mah jauh we kana nyawer mah tepuk tangan di kudu dititah aduh Gusti pikiran mata keninganan dina kitab Daqaiqul Akhbar diuningakeun bahwa kuburan anu ku urang bakal ditempatan akhir baring daripada kahirupan di dunia leuwih ti heula eta kuburan teh ngomong kuburan teh ngomong cek kuburan anak Baitul Wahdah kaula teh hiji tempat yang menyendiri kaula teh hiji tempat yang soranganeun anak Baitul mah kaula teh hiji tempat anu poek pongkleng utara jeung teu katempo curug-curug acan cek saha kuburan cek ustad bener teh dengan ustad keur ngomongkeun tah kitu anak Baitul Wahdah kaula teh hiji tempat yang menyendiri wahai anak Adam mangpang beungpeung anjeun harirup di alam dunia lelempangan dina luhureun tonggong kaula pek gerateangan babaturan jang jaga ngaramikeun di jero kaula yakni biqiraatil Quran melalui bacaan ayat suci Al-Qur'an. Osok maca Quran urang dieu. Osok. Maca Yasin osok. Coba tuluikeun nah. Yasin. Lanjut. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Alhamdulillah regreg barang isa maca Yasin. Alhamdulillah.
Muga-muga Allah ngalungsurkeun rahmat ka urang sarereanya. Barokah Yasin walau kana saayat 2 ayat. Tuluykeun deui sing kompak qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah palalinter sarerea bisa nuluykeun kulhu. Tuluykeun deui walaqad tara'na li jahannama katsira. Ke asa beda kadengena ieu. Pelebah kulhu reang daruluykeun Yasin ararapal ayat sejen ngahuleung kunaon ieu? Poho. Lain poho teh nyaho ah. Aduh, coba tuluykeun dulu aku cinta kepadamu dulu aku memang cinta. Ya. Hebat euy. Kadenge lagu mak-mak ge milu calangan. Tapi hebat cing ciri gaul alhamdulillah. Bararisa nyanyi. Wios tong digeunggeureukkeun lah bararisa nyanyi mah. Hiburan ongkoh. Jeung na deui da di dunia mah jelema boga kahayang masih. Keun tong sabangeureup. Dawi ge mubalik kasebutna teh pelebah ka lagu mah bisaeun ah. Aku Roma geus puguh tadi ge ayanya ka lagu India bisaeun. Etik-etik mah. Kan? Maksudna naon ieu teh? Make neuteuli kumaha? Ari kahayang aya di dinya mah heueuh. Ari dukungan eueuh ka dewe. Ham tumhare sanam ham tumhare sanam janman mohabbat ki har kasam ki kasam januda ho ge hum. Usaha mah kumaha we lah. Aduh sakitu-kitu nah hese ngapal karena biut eta teh. Nyanyi Cina uring mah bisa. Are. Wes sulu nyanyi Cina. Hanya. Wong ini wansai. Wong ini wansai. Cucu ai cucu ai. Wong ini wansai. Semai barongsai. Cakai nadu ngelai. Hanya. Oe nyanyi Cina ka mana kadang. Aduh, ampun bebeakan ceramah ya. Modelnya usahanya. Kanjeng lah nanti. Aduh, kepentingan ya. Dirinya yang enak. Gua yang menderita. Ya Allah, ya Rabbana gitu. Kana nyanyi boleh jadi bararisa, ngan kana ngaji mah kana maca Quran mah kudu leuwih biasa. Sabab Al-Qur'an yang kita baca adalah pedoman urang sarerea, patokan hirup urang sarerea, bener teu? Jeung nadai Al-Qur'an yang akan mengantarkan kebahagiaan baik di dunia alam yang fana maupun jaga di alam akhirat. Saur Kangjeng Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Ku anjeun bararaca Al-Qur'an bari dibarengan jeung elmuna. Al-Quran yang kita baca di yaumil kiamah bakal datang gesan nyafaatan alias nulungan kanu macana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan
de maca Quran teh nya sing balalener ulah sakarep-karep eta teh ibadah kalamullah bener teh. Wal akhdhu bi tajwidi hatmul lazimun malam yujawidil Qur'ana atimun teu geuning heueuh wajib bararaca Quran teh dibarengan jeung elmu. Mun teu make tajwid teh pan nimbulkeun dosa, lain nimbulkeun rahmat malah nimbulkeun laknat, lain nimbulkeun pahala malah nimbulkeun siksa. Naudzubillahi min kadeah ruba qariil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Loba jalmi-jalmi mararaca Al-Qur'an simana horeng eta Al-Qur'an geuning ngajadikeun laknat. Naudzubillahi min gara-gara teu bener dibaca. Mata payahna ka santri ya sing arenyaan ngajina sing khusyuk belajarna sabab wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idama khudzifa. Apabila mudhof tiada maka mudhof ilaih sebagai penggantinya. Apabila kiai ajengan sudah pada tiada alias parantos ngantunkeun alam dunia, maka santri-santrilah yang akan tampil ke muka. Insya Allah. Hidup santri hidup. Hidup santri hidup. Ngopi. Ya Allah ya Rabbana. Hari sholat ibadah lain. Jawab atuh ibadah lain. Make ilmu teh. Make aturan teh. Mun teu ngaji jauh ti kiai kira-kira nyaho kana aturan salat. Atuh heueuh moal. Dipaksakeun eta salat bari teu nyaho kana ilmuna, syarat sah salat teu nyaho. Babacaan jauh tina pasohat tulisan. Rukun salat teu nyaho atuh meureunan mardudatun latuk balu ditolak ku Allah moal ditarima. Naudzubillahi min rugi. Ya kan dina masalah salat nu kudu bener teh geuning, lain salah kadar nangtungna, lain takbiratul ihramna hungkul, lain ruku itida jeung sujudna hungkul, ternyata make kopiahna dina salat geus make aturan. Tuh tinggal uing ya, uing rek jalan-jalan, rek ka kantor, rek tablek, rek pakai kopiah, kudu lempeng dipake, ngarah pantes katingali, pantes tak? Pantes tak? Pantes. Nuhun ngan pelepas sholat maulah dilempengkeun kieu, kudu di tengah genta. Kata buat teh? Naonana? Kumaha? Aya kitu ka urang. Dihina nyebut nong-nong teh. Beres deui wae kana hate. Kieu-kieu ge ciptaan Allah we. Dina salat ieu tarang kudu maksufah alias kudu kabuka. Sabab ieu tarang teh sebagian daripada anggota sujud. Ketika sujud kudu adeg kana tempat sujud. Tempat susu we maneh mah. Karena tempat sujud. Tah lamun kopiahna ditungkulkeun kieu tuluy sujud adeg moal ieu tarang kana tempat sujud. Atuh heueuh moal. Gara-gara tarang teu adeg kahalangan ku kopiah kana tempat sujud tungtungna batolat sujuduhu batal sujudna. Gara-gara batal sujudna atuh milu batal seluruh kegiatan salat. Nah bener teh? Teu geuning mata kudu ngaji teh kitu. Ulah harganing nangtungna, ulah harganing ruku itidal jeung sujudna make kopiah ternyata geus make aturan dina salat. Rek jalan-jalan, rek ka kantor, rek tablek kudu lempeng, pelebas salat mah ditengahkeun, pelebas gapleh mah disanggigirkeun. Aduh, aya nu sok gapleh di dieu. Wayahna eureun. Eureun wayah. Wayahna kudu eureun. Naon sabab rata-rata nu sok gapleh umurna pararono. Atuh rek teu kono kumaha ngalungkeun katuh rata-rata moda. Eta teh doa.
mata kurang doakeun nu sok gaples sing buru-buru mohon ampunan. Aduh Gusti heueuh matakan kudu ngaji teh kitu. Maca Quran ibadah? Teu geuning. Batuk ya. Pertanda nitah eureun beureun. Cenah naon eureun? Ngopi heula, ngopi. Ngopi. Nyeta pan gara-gara batuk kita ngopi gitu. Ya Allah ya Rabbana maca Quran ibadah. Sok sanajan teu nyaho kana maknana, teu nyaho kana hartina Al-Qur'an dibaca insyaallah jadi ganjaran. Asal bener we macana. Beda jeung doa, ari ngadoa mah da ikhtilaf ulama sebagian aya doa tersebut dijabah sok sanajan teu nyaho kana eusina. Sebagian ulama aya nu nyarioskeun teu diijabah lamun teu nyaho kana hartina eta bab doa. Ari bab maca Quran mah rek nyaho rek teu nyaho insyaallah dijadikeun ganjaran amin ya rabbal asal bener macana. Dina masalah Al-Qur'an kudu bener teh geuning lain makhrajna wungkul lain sifatul hurufna wungkul. Ih naon ka ngalagukeun ayat Al-Qur'an itu tidak terlepas daripada aturan. Ulah gagabah urang dia mentang-mentang boga sora alus aya bakat kana nyanyi Al-Qur'an ngadon dinyanyikeun aro'aita alladzi yuqaddimu biddi fadzalika alladzi yad'ul yatim genah henteu genah henteu is maka nyebut ke genah terpukuh bisa dirinya dewek hese mikiran aneh genaheun ngan kikituan teh terus terang teu ceureuh kikituan teh eueuh bedana bagikan awewe make calana dina sirah pantes teu ih mana teuing ngecelak teu pantes ngeunah mangeunah ngan teu pantes alias teu ecreuh sabab lain makomna lain bidangna lain bagianana. Lagu dangdut aya khusus bagianana, lagu Sunda aya bagianana, termasuk Al-Qur'an aya khusus lagu bagianana bener teu? Tadi guru urangnya ngoskeun ayat suci Al-Qur'an disertai dengan lagunya Masya Allah nikmat luar biasa zadathum imana insyaallah iman akan bertambah ka Gusti Allah barokahna alhamdulillah. Mata pelajari lagu Al-Qur'an yang sesungguhnya nikmat. Contohan yang biasa, yang sedang, yang luar biasa. Oke. Kumaha we keur kieu malah. Titah na urang mah. Sabar Korit ya kudu make tenaga dalam. Ripuh korit. Aduh, ayat naon euy. Poho ieu. Masih mah. Naon nya. Poho dari Kang euy, ayat naon nya ieu. Ulu. Hese ulu mah tungtungna euy lain mat. Ponok. Paling kori paling heueuh kori teh hese tah nu tungtungna para ronok itu hese ari ku guru urang mah da pasti gunaheun atuh. Kuing mah susah demi Allah. Euy. Ye. Owe kene lah. Atuh ngomekeun kopi kurang bari mikir itu. Ayo, dengekeun ya. Cing atuh ah. Aing rek manteng ieu. Ya
Mantap tuh. Mantap. Terus itu guru nanti digigit tuh. Paduing teh magrib lebih kade dengan dibedol heula ka ditu. Ngajar lagu bieu teh. Ayahnya pedos. Hah? Ari maneh deui sakitu kada menang maksakeun eta. Udah cukup kusakali. Nikmat. Kikituan teh dititah ku Kangjeng Nabi Zainul Quran bi aswa tikum. Lain tikam zaman. Ya aswa tikum. Hiasan Al-Qur'an ku sora anu pinaheun, Pak. Ye kalah kaseur. Aneh jeung urang bari beja teh kalah kanjing seurikeun. Tikum. Aduh nikmat alhamdulillah. Paingan pepatah mengatakan hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu segala urusan akan dipermudah, hidup dengan seni pan karasa ngeunah, bener teh? Ngan kade leuwih-leuwihnya mentang-mentang boga sora alus aya bakat kana tilawah lagu Al-Qur'an ararapal nu dikorikeun teh lain ayat Qur'an ngumpul ka balon ku balon ku dikorikeun. Walon kuadzalin fawarnanya merah kuning kolabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Jika lo kami baiklah kalau kita berjamaah ya. Kena itu ngeunah nganteu cereuh urang balon ku dikori kikituan teh dolun yang mudilun sesat dan menyesatkan. Ari geus sesat ya apa ka ditu nanti cilaka. Pos nini oh nini apa? Di penting udang tina sarena da teu kuat beureun hayang kieu. Kabeneran parem lampu. Tungtung nama eta sinini kieu gegereun haum. Nini teh apa di kitu di kieu geus sebuah variasi ya. Beres tina kieu salah niup. Lain cai kalakah minyak tanah. Da parem lampu maklum. Baru minyak tanah dipake ngisap. Atuh panas. Gugut terus sinini dan beureun teu kuat ararate. Saking teu kuat panas bari ararate bebejaka kinalah. Kunaon ya bobogan aing pot jadi panas. Cek si Aki punya tubuh jadi panas asa gua rarane. Apa tadi mah perasaan dingin saja. Wah ini asa ngeunah cingat urang deui. Pas ditempo di damaran lain ku batre kalakah ku paneken. Begitu cekes cekur teh ka huluan. Eta sinini merepet kahuruan bea kakayaan alam eta mustika ratuna teh hancur. Edan deui wae karunya. Oh eta teh akibat sarak nempatkeun eta teh jadi weh cilaka bener teh kahuruan. Mata kudu ngaji teh kitu payahna sarerea sing dararaek ngaji. Limas lahatil amal
supaya ibadah urang teh beres diterima ku Gusti Allah. Memang hakikat asup ka surga ti ku rahmat jeung ridona Allah, benar teh? Ngan keukeuh syariat keur meunangkeun rahmat jeung ridona Gusti Allah, eueuh deui iwati ku ibadah ka Gusti Allah. Ibadah anu bener kade. Lain ibadah panji gumilang lain. Lain eta mah ulah tutur lain tuturkeuneun eta mah nu kitu mah. Bahaya naudzubillahi min dzalik. Sing hati-hati ah. Lanjut. Anggas penting saya teh aya we. Yang mana teh cangkel gitu. Aduh, setengah 12 dek rasanya usaha teh Gusti. Ya Allah. Aduh, moga-moga sing barokah sadayananya. Di pasantren sing tapih-tapih barokah, santriawatina sing saroleh solehah, sing dihasilkan ilmu anu manfaat, atuh guru urang di dieu anu ahliyeuk ieu pasantren, moga-moga sing dipaparinan kakiatan, kasehatan, sinareng sing tampi-tampi barokah milik rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atuh ka kedua mempelai anu neme ngahayeuh dayeuh ngolah rumah tanggana, muga-muga sing aya dina rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pedoana jisim kuring kapik 28 Agustus dinten Senin bakal dongkap insyaallah bade menuju Baitullah dalam rangka ngalaksanakeun ibadah umroh. Doakeun sing lancar, amin. Sing sehat, amin. Jamaah anu sasarengan sareng jisim kuring kira ngelangkung ayat 320 jamaah. Mudah-mudahan ulah aya nanaonnya sing tiasa ngalaksanakeun ibadah umroh sesuai sinareng syarat rukunan nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sareng insyaallah panginten dilangsungkeun ka Madinah Munawwarah dalam rangka ziarah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zaroni wajabat lahu syafaati. Barang siapa anu jarah ka kami maka wajib mendapatkan syafaat kami. Alhamdulillah. Hayang ka Mekah hayang? Hayang. Umroh hayang? Hayang. Mau ngahaji hayang? Hayang. Jarah ka Kangjeng Nabi hayang? Hayang. Daftar can? Can. Rek saha nu mah ngeula tuh. Ka Mekah hayang, umroh hayang, jarah hayang. Ari daftar henteu. Mikir euy. Awak urang muriang paranas tiris di bawah ka rumah sakit ngadon diuk dina luhureun kursi daftar henteu ngisi formulir dipanggil mah ku dokter. Wah, modar bisa aja. Mun sakit mah panjang teh ceramah teh ayo we namahan Hapunten anu kasuhun kapun guru di dieu bilih bisi naon rupi nu parantos didugikeun ku jisim kuring seueur pisan kakirangan sareng kalefatanana. Hapunten samata-mata kabodohan katerbatasan ilmu jisim kuring pamit ya mah alarasna muga-muga sing manfaat sing barokah sadayana sing tiasa ngamalkeun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.